Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kada tiasa petepang dangu deui tiasa sesarengan di soksana semua di zaman tarang langkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang bereskeun hanja dongen katunda dina dinten kembali jejerna lalakon hirup karya Alkok dina dinten ayeuna teh bagian anu kahijina tangtosa dina ngawitannya ngagentos dasar jodoh. Mudah-mudahan kau ini ya cara dongeng sunat sehingga jantan kentang litur kalbu pangebrahmana hiburan kamu mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang mulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha ramang dina dinten ayeuna nuhun pisannya pamidamang mah eta pisan anu diharapkeun siang sinara mungina. Atuh kanu nuju teu damang mudah-mudahan we sadaya panyawata sing engal-engal diangkat ti Allah Subhanahu wa taala tur didamangkeun sabihara-bihari deui. Atas sepertinya kolong tikana waktu semangga orang dilajengkeun ieu dongeng sunat teh wilujeng dangukeun wilujeng manco din hapena sewang-sewangan. Terung. Para mitra kaum dangu sadaya. Di pasisian kota Bandung dina sisi rel ngaderet imah-imah anu memang tidak pisan sederhana jauh tina kata beunghar tangtuna eta jalma teh anu tangtuna anu teu boga kahirupan anu layak. Di antarana aya hiji budak anu ngaran Kosim anu kakarak cikeneh pisan ditinggalkeun kudu jadi indungna maot nya ari alatan namanya gering we lantaran ku kakolotanana. Kosim anu ngelis indungna anu geus ninggalkeun bapak nama teuing ka mana teuing saha bapakna sabab kacaritakeun we Kosim teh hirup jeung indungna ari bapakna mah duka saha duka geus maot. Kosim anu umur kakara oge 6 tahun anu teu sakola tangtuna Kosim teh beroraah keur sakola juang cieung teu dulur teu baraya umur 6 tahun baju anu geus belel calana kolor anu geus ngebesot. Kosim anu memang hirup sorangan dina lain imah kasebutna sasaungan we dina sisi rel lamun hujan kadang-kadang kahujanan. Kosim anu awakna begung hideung jeung dekil umur 6 tahun geus ngarasa getirna hirup memang kitu lalakon hirup. Kosim anu saban poe sok init kaparapatan kadang-kadang Kosim sok milu jeung anu sarua we boga kahirupan kawas kitu ngaranna Mang Nono jeung Mang Yayat. Mang Nono jeung Mang Yayat merupakeun tukang rongsok we. Mang Nono jeung Mang Yayat teh teuing boga kepamajikan teuing henteu datara balik deui sarua. Mang Nono jeung Mang Yayat oge cenah mah boga lembur ngan duka di mana ngan kanyataanna mah tara balik. Mang Nono jeung Mang Yayat nu dua-duana awakna kejeng garing nganya kitu we pagawean Mang Nono oge sarua iwalti mulungan dus mulungan botol-botol urut minuman jeung sajabana we pikeun dahar maranehanana sapoe isukan mah kudu neangan deui. Sedengkeun Kosim anu sok lulumpatan di parapatan harita anu kur tibah keprok we hungkul untuk keprok dibere kebaturan nginyeum anu sarua tukang ngamen
ngan pada hari babaturan nama dah boga keluarga kasebutkeun aya pangbalikan. Sedengkeun Kosim beres ngamen cuang cieung kudu ka mana manehanana. Dina hiji waktu Kosim harita anu aya di paparapatan lulumpatan bari keprok kadang aya nu mere kadang eueuh sapoe tara meunang gede Kosim mah paling dina banterna 10.000 geus untung. Kosim harita menang duit 10.000 teh walti pake meuli gorengan we dari kana sangu mah teu cukup meureun karena gorengan we anu sok langganan si emak tukang gorengan teh sok dagang di dinya warung anu pangdekeutna ka Parapatan. Keur ngamen der hujan meni gedena karanan gordor gelap di kota Bandung. Kosim harita cemut-mut pengiuhan dina hanapeun tangkal. Awakna kabulusan berbet lumpat Kosim teh kana sisi toko. Di hiji toko teh memang nanti di salah sahiji toko anu geus tutup dalantaran geus sore ongko. Loba jalma-jalma nu marake jas nu mawa motor oge ngaraniuhan di dinya. Kosim bulubus harita asup. Milu ngiuhan we bari nago Kosim teh. Teu loba omong, teu loba itu jeung ieuna curang cileung we Kosim teh harita. Dina hate Kosim pok ngomong, "Mak, yang kudu cicing di dieu sorangan, Mak. Teu boga inung, teu boga bapak, kudu kemana lumpat." Cek Kosim harita boga umur genep tahun oge kasedih. Empo batur bisa balik. Dar sore baturna balik kadang-kadang peutingna kadinya deui. Seu capek balik ka imahna. Kadang-kadang sok aya nu mekel ti imahna dibekalan meureun ngajak kudu jadi indungna. Da barudak mah anu sok mamen teh kurala kadarna we da sarakola sebenarnya mah. Ngan daripada cicing barudak mah sok ngaramen kitu. Sedengkeun Kosim barora sakola indung bapak ge teu boga Kosim mah. Kahirupan anak anu kacida pisan ancurna keur Kosim. Ripuh nu kacida ripuhna budak genep tahun geus disanghareupeun kana kahirupan anu kacida ketirna. Hujan teh teu daekeun beres-beres bedug harita hujan kalah tamah gede. Jalma-jalma anu dina motor maksakeun balik daripada teu balik meureunnan. Kajenting hujan anu tadi geus lilang iuhan tata hujan kalah beuki gede anu antuk kena mas kanekat. Sawareh tinggal aya sabaraha urang we anu maksakeun di dinya. Kosim kuluntang kulinting ketiris baju gomrang kaos nu geus kabaseuhan. Kosim harita anu neuteub kajauhna panonna carinakdak. Budak genep tahun geus ngarasakeun kasedih ketirna hirup di alam dunya teh kawas kieu. Can kanyahoan kulemengna nasib manehanana ka hareupna. Memang eta rahasia Allah tangtuna. Kira-kira jam 8 Kosim anu geus peurih beuteungna harita kebenaran hujan teh eureun berbet we atuh Kosim lumpat harita. Kosim anu jajan harita anu moal duit kur tinggal 6.000 deui meureun sesa tadi da meunang teh duit teh 8.000 poe ieu teh Kosim. Dari budak leutik mah bari jeung keprok kitu mah kadang-kadang tara ngareret jelema teh da heueuh. Karasa na sakituna mah. Untung menang duit 6.000 oge jang sakali dahareun we poe eta bari jeung lain sangu Kosim teh daharna heueuh. Mak, beli bala-bala mak. Sok jahat tapi barara sekitu geuningan. Cek mama harita. Nyamang yohan tadi di ditu hujan gede pan. Cek Kosim harita. Mama meuli 3.000-eun. Ya sok. Sok we cici ka sabaraha hiji deui eta? Aya 5 deui mak. Sok we bawa kabeh. Lembarna mah ka ieu deui sok we bawa kabeh ta plastik eta. Cek si emak harita nu mere. Atau heuna karanan keur Kosim meuli 3 dibere 5 lantaran memang geus peuting mah tara anu meuli deui cenah paling oge.
Antukna Kosim harita geek diuk harita dina bangkuan. Meakeun bala-bala beak dua meureun Kosim teh. Mah menta cai nyamannya. Sok di dinya aya keneh teu. Aya mah bae kana plastik kena jang baun ka imah. Mang imah mana di mana kitu? Itu mah si Sirel. Oh, juga tuh bawa we tata di plastik aja. Cek si emak harita mikeun plastikna jeung wadah cai jeung Kosim. Sanggeus nyician cai Kosim harita dibeungkeutkeun cup kana jero keresek dihijikeun jeung gorengan. Batur mah sanggung dikitukeun. Imah bala-bala tinggal si tilu siki deui da ka karabeak dulu. Nuhun mah nya. Nya sok. Si emak harita neuteup ka Kosim. Dina hatena ngarasa karunya ke budak anu kumandega kawas kitu da lain hiji. Ngan peranya nya ketang ai batur mah da baroga imah tangtuna. Nya ge siga gemel di jalan tapi da tetep we boga pangbalikan ai batur mah. Sedengkeun Kosim keur mah siga gemel nya anu boga pangbalikan teh. Imah oge cek paribasana ala kadarna eta ge titinggalna jadi inungna. Bari jeung lamun aya petugas mah eta imah teh barak-barik geus tangtuna. Neangan deui tempat. Ngan untung aya Mang Nono jeung Mang Yayat harita teh. Aya batur Mang Kosim teh teu sepi teuing. Nya nu lain ge aya belah dituna seberangna rel teh aya gitu. Ngan sok katinggalina teh sok aya anakna, pamajikanana tapi sok balik teh. Da manehna mah di dieu usaha ngan embung ngontrak da meureunan daripada ngontrak mending aya tempat pake cicing menyanyieun we kitu meureunan. Sok katinggalina memang baroga imah baralik kalmurna masing-masing teuing urang mana wae mah. Ngan Mang Nono jeung Mang Yayat tara balik katingali balik teh. Mun peuting Mang Nono jeung Mang Yayat ting sok kamarana les nyeles. Balik-balik subuh we. Para mitra kaum dangu sadaya. Kosim anu ngingkig harita ka sisi rel. Lantaran cikeneh hujan angin meningkat cedo gedena. Barang nepi ka sisi rel, tingali imahna nu bolak-balik. Hateupna nu tina dus harita geus teuing ka mana. Laleungit plastik oge anu disampai-sampaikeun dina nu dipake pengiuhan ku manehanana rata kabeh. Kasup imam Mang Nono oge nu geus areueuh kasabat ke angin beureunan nu sakitu gede. Kosim harita molohok. Ma, mata geuning eueuh mah. Aduh. Inggu ka mana nya? Perbaik cipanon Kosim harita ngaperbaik. Budak leutik umur 6 tahun geus dibere kanyataan hirup anu perih nakaranan dina waktu harita. Red Kosim harita ngareret ka tukang katingali imah anu mararewah belah dituna. Kosim harita anu teu tulus arek ka imahna arek istirahat. Nu antukna Kosim harita leumpang mapai sisi rel. Guduk 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 tot kareta ti kajauhan. Jang, awas eta kareta. Ceuk jalma harita nu kabeneran eta jalma teh tukang dagang anu ditanggung. Cul tanggungan sebrot ate jalma teh nyalametkeun Kosim anu keur leumpang dina rel. Untung we kareta teh masih kena rada jauh tapi geus katingali huluna caang. Astagfirullahaladzim ujang teh kunaon ieu teh? Ieu leumpang teh sing bener atuh eta kareta. Kosim harita nu pulahak palohok jeung anu tinggal kalongeun ruas na sapuguhna mah. Harita pelebatuurna donglak saeutik ngan pedah diteu dirasa we ku Kosim teh ngan aya getihan mah getihan ngan teu kaciri da peuting. Ka mana ujang teh? Kosim harita bingung rek ka mana. Ka ditu Mang. Cek si Mang atau cek Kosim harita bari neuteub ka tukang baso.
Nya hati-hati jalan tuh. Tong mapairel kayak di imahnya. Hati-hati jalan. Cek si Mang harita bari ringkinik di we manggul tanggungan semarukna beureun Kosim teh urang dinya tawa kumaha. Kosim harita nu ngahulang ngajentul ningalikeun tukang baso tahu anu ngaliwat. Anu geus haat nulungan dirina. Mang. Ma. Masih buruk ke mana, Ma? Cek Kosim harita. Anu ngahing-hing we ceurik Kosim teh mapai jalan. Loba jalma anu maralongkeun ka Kosim anu keur leumpang bari bawa keresek warna hideung. Anu di jerona bala-bala tinggal 3 siki deui. Kosim bingung ayeuna kudu ka mana manehanana. Saterusna Kosim harita ningali pos. Eta pos teh eueuh jelmaan. Saterusna Kosim harita mengkol ka pos. Bala-balana disimpen harita di gigireunana. Culang, cileung, kaayaan mani tiris nekeranan baju baseuh Kosim teh. Kosim ngahulang belaga meneng anu teu ngarti manehna ku kahirupan mak ayeuna. Kunaon dirina meureunan jadi naon teh kunaon dirina kawas kieu beda jeung batur. Umur 6 tahun harita diperes. Kudu mikiran nasib dirina sorangan. Lalakon hirup Kosim anu jelas. Kacida pisan sedih dina waktu harita. Kosim harita cangugur di pos. Tekung sira kadenge ayat opatan jalma anu tinggal reneng. Barang nepi ka pos harita eta jalma nyorotkeun senter. Cacakan listrik di mana-mana da meureun rona. Nya mamawa senter. Sirahna anu saurang mah bapak-bapak make jaket sirahna harita dikulupluk. Ai, sugan teh sah. Keur naon jang? Ngiringeuhan, Pak. Cek Kosim. Oh, sok. Kosim nu antukna harita diantepkeun we teu diajak ngomong teu naon. Da nyaho model Kosim pasti gemel cenah meureun kitu. Ceuk bapak-bapak. Ting cara lebek katingali ngadahar roti ting naon ngan anu jelas mah. Nyararape ke opatan bari ngomong ting sareuri. Ting barakatak harita nu dariuk dina kursi nu aya di gigireun pos. Geus rada peuting les jelema eta nu di pos teh ngaraileuas teuing balik ka imahna. Da lamun teh mah boga jam Kosim ningali jam meureun aya kana jam 1na meureun. Tok kadenge harita. Tihang listrik harita ditakol, glentreng cenah. Hartina nu cikeneh pos, ana teh nu di pos teh meureunan pasti keneh aya keur nguriling jiga nama. Kosim neuteub kajauhna harita kosong. Ras inget kana tangtungan nu jadi indung. Anu dekil, anu hideung, bukna ngarerembek. Indungna maot kulantaran kalaparan jiga nama. Mimiti muriang panas tiris, hayang meuli obat eueuh duit. Hayang dahar eueuh sangu. Nu antukna indungna teh nyeri beuteung. Mules. Tidinya geus teu katulungan deui. Teu katulungan we da eueuh nu mawa ka rumah sakit ongkoh. Ek saha atuh nu nulungan jalma model kawas kitu. Gemel kawas kitu. Eueuh nu haat hiji oge jalma mah. Komo tatanggana model Nono jeung Mang Yayat. Ah, sarua we. Kosim harita celak cipanona ngecelak. Ari inget kana nasib nu jadi indungna. Bari jeung teu inget kana nasib manehna ayeuna anu sakitu ripuhna. Wantukna Kosim diserang ku tunuh. Gorengan anu tinggal 3 deui teh teu can didahar ieuh ku Kosim. Nuantukna Kosim harita ngagoledag bari merongkol. Tiris nakeranan, tapi alhamdulillah keur Kosim aya pos pikeun nyuhan. Lamun dibanding imahna mending keneh pos we. Sabab hade keneh pos daripada di imahna anu keur tiba ditiungan make plastik rarabetan teu pararugu.
isuk-isukna Kosim harita anu kasorot ku panon poe karasa haneut Korejat Kosim hudang kadenge geus loba nu kaditu ka dieu motor manigana raneng nakaranan di hareupeun pos ret Kosim harita kana gorengan anu peuting teu si beungeut teu naon keur Kosim ka mana si beungeut nage Kosim calebek Kosim harita ngadahar gorengan leguk minum cai beak tiluanana da memang lapar candahar Kosim kur gorengan-gorengan we dua kalange we Kosim teh bingung manehna kudu ka mana ayeuna Kosim harita leumpang ti pos keluar da kudu ini tangtuna Kosim kudu neangan dahareun kudu neangan itu jeung ieu na umur genep 11 anu teh umur genep tahun Kosim anu kudu disanghareupan ku kayaan anu sakitu ripuh ningali Kosim aya jalma nu menta-menta ku tiba meuleung we anya aing kudu menta-menta anjir loba jelema loba duit atuh menta-menta mah si Kosim harita ku tiba neureuy ciduh ningali bapak-bapak anu katingali duka dengkutnyaan duka dedengkutan ngan anu jelas mah menta-menta loba nu mere nu 2000 rata-rata 2000 we zaman kiwari mah jarang nu mere 500 mah 2000 we Kosim harita nu molohok ningalikeun hayang kawas batur tapi teuing asa teu tega hatena lamun menta-menta Kosim teh nya ge budak leutik kuduna budak leutik mah tong boga pikiran asa era daripada teu dahar tapi henteu dilakukeun ku Kosim dililik we Kosim harita ka parapatan culang cileung leueuh nu wawuh sabab eta parapatan teh lain tempat manehanana anu sok ti kamari Kosim teh geus belah mana leumpangna peuting lantaran manehna teu fokus teu apa manehna ka mana ieu leumpang ngan anu jelas manggih parapatan Kosim oge miluan we di dinya bubuhan budak leutik mah daeueun nu ngahurup ieu beda jeung nu gede meureun bakal dipolototan budak leutik mah teu titiririkan we Kosim teh aya nu mere dina poe eta lumayan Kosim teh menang duit aya nu mere 2000 malah aya nu mere 5000 Kosim teh tina mobil alus Kosim tina ngamen harita modalna keprok menang duit dina beberang nanti pak beberang teh menang duit 12.000 Kosim harita init ke tempat sangu Kosim teh meuli sanguna hungkul we Kosim mah kan menta samelna cenah da nyaho Kosim teh kana duit mah apa udah 6.000 oge da sabab poe nya kal duit jadi apal we diajar di jalan Kosim teh da nu ngajarkeun jeung babaturanana we ieu duit sabaraha kebeneran Kosim teh didinya menang babaturan anu sarua ngamen ngaranna eta babaturanna teh hen-hen alus ngaranna Sim ai maneh balik ka mana euing atuh boga imah da ai maneh ka mana hen uing mah ka Kosami balikna hen-hen oh ai Kosami teh mana cek Kosim mah teu apaleun eta deukeut Kosami mah dina rel kebelah ditu maneh sok sare di mana tuh cek hen-hen harita di mana we uing mah nu penting mah bisa sare cek Kosim deui oh cek hen-hen harita oh ria dina waktu harita para mitra kaum dangu sadaya tipoe kapoe Kosim kitu jeung kitu we kahirupanana sare di mana we koledagna kadang-kadang di hareupeun toko kadang-kadang di pos di mana we di mana kasampeurna Kosim oge tara cicing di hiji tempat manehna terus we gerak
mapai-mapai jalan, mapai-mapai perapatan. Dina hiji waktu Kosim harita anu nepi ke pasar baru. Nop Kosim harita gek diuk dina terlas pasar baru dina tetesean atau pitanga. Puluhak polohok harita Kosim. Ieu teh pasar naonnya mah dikot loba jelema kieu. Meni mararewah kitu jelema teh. Cek Kosim harita bari teu peseukeut. Ka jalma-jalma anu turun unggah. Nu manggul rupa-rupa nekeranan. Kosim barang keur diuk kawas kitu harita aya ibu-ibu nu ngageroan. Jang. Jang, Ret Kosim ngareret. adieu. Kosim nyampeurkeun. Naon, Bu? Cek Kosim harita. Samarukna si ibu meureunnan Kosim teh tukang panggul jiga nama. Dipangganakeun kana mobil, Jang. Oh, Cek Kosim ngan gereuyeung we harita. Pabawaan teh nu nedang keresek teh. Kosim harita rada beurateun katingali dina paromanana ge bareureum beungeut. Tanggeus tepi kana mobil harita. kamanakeun, Bu? Tah kana etakeun we, Bu. Eta na foto tukang tadi dinya. Cek ibu-ibu bari langsung we ngaluarkeun duit 5.000 perak harita. Ieu, Jang. Oh, naon, Bu? Ieu buruhna. Kosim harita kan udah molohok dibere duit. Ieu. Oh, wios ya, Bu. Cek Kosim harita. Ibu-ibu molohok ka Kosim. Dibere teh kunaon? Cocok di dia kan? Sanes, Bu. Cek Kosim harita. Ieu bae we ieu. Nu antuk dicokot teh ku Kosim. Kosim anu ngulak ngilik eta duit bingung. Nah, make jeung dibere duit cenah. Cek Kosim. Sedengkeun di pasar mah memang pagaweanana. Di pasar mah kawas karar itu. Nu sok disebut tukang panggul teh meureun. Kosim anu can ngarti umur 6 tahun atuh ulag polohok we. Naon sih Bu teh mere duitnya? Kosim harita diuk gek diuk. Ningalikeun mobil nu cek keneh kumanehna dibantuan ngakut. Harita nepikakeun ngilesna eta mobil teh. Si Kosim anu nangtung harita cengkat terus saterusna leumpang ka jero pasar. Juang cileung si Kosim teh. Surat tereret ningalian dagangan. Anjir, baju maneh aralus nekeranan. Ya. Ieu meureun sok meuli baju teh ka dieu meureun ieu maneh loba nekeranan. Cek si Kosim harita. Nu pulahak polohok. Awas Jang tok didinya keluar ka dieu ka ditu. Cek nu dagang harita. Molototan ka Kosim. Kosim teh buru-buru keluar harita. Budak teh deui nya usah pasup ka nu kieu deui ditu. Cek eta jalma mani songong nekeranan. Kosim harita teu boga kakuatan umur 6 tahun mah atuh sieun we nu aya di polototan teh kudu gede kumaha ieu ku kolot. Nu langsung mengpeos we Kosim teh harita keluar di pasar. Bari jeung jalan teh sasab kuralang kuriling Kosim teh neangan jalan keluar. Nu antukna bisa manggihan jalan dan nuturkeun anu manggul pasti cek Kosim teh bakal keluar. Bener we nya. Terus saya di luar Kosim harita ngajentul bingung kudu init kemana manehanana ayeuna. Can ngarti kana itu kana ieu na. Kosim harita leumpang mapai-mapai jalan. Beuteung karasa panas Kosim teh. Untung boga duit 5.000 tadi si ibu.
Engok meuli dulu eta bala-bala Cek Kosim hari tangan bala-bala we jeung bala-bala. Dan nu nyahona eta nu murah Kosim. Teu wani rek meuli sangu teh boh ka warteg dina aya duitna oge misalkan menang duit ngamen 20.000 ibaratna teh 15.000. Mun eueuh nu ngajak mah teu wani ka warteg sok sieun mahal sok sieun itu jeung ieu. Kosim harita meuli bala-bala 2 siki. Yang sulan 3.000 duit receh. Kosim harita bari leumpang ngadaharan bala-bala we. Sageus beak bala-bala dai can dieusian sangu mah anger we Kosim teh lapar. Nepi harita Kosim keselesai hiji warteg anu memang aya di sisi jalan. Tinggal di jalma anu lahar harita Kosim ningalikeun ngaran budak leutik atuh. Nyang heuy we ningalikeun. yang dahar aing teu boga duit. Jalma-jalma anu keur lahar harita asa keganggu ku Kosim anu katingali bau. Baju dekil, saumur-umur tara ganti atuh. Koloran merengkel. Budi gue pokokna mah. Tukang warteg harita keluar. Kaditu. Kosim harita ngengkig. Dina hatena hayang ceurik jeung lapar Kosim teh. Anjir lapar aing mah. Ma. Lapar mah. Cek Kosim harita baheula mah lapar indungna nu kokot tetengan ka ditu ka dieu neangan dahareun yang Kosim nama manehna kudu init sorangan geuningan tetela hese neangan dahareun teh kitu cek pikiran Kosim. Kosim harita geek diukna sisir trotoar. Kosim anu bari reueum beungeutna anu hayang ceurik ngejerit lamun teh mah kongang ber Kosim. Para mitra kaum dangu sadaya. Waktu anu maju ka sore Kosim cengkat di pasar baru harita leumpang lalaunan suku asa nyeri jeung panas we. Lantaran Kosim leumpang teu make senal teu make itu jeung ieuna leumpangan we. Sageus tepi ka parapatan Kosim harita geek tiuk ningalikeun jalma-jalma anu ngagalalitar meuni garenahna kerahanan jigana teh da palalinter batu magitar. Sanggeus bere ngagitar Kosim harita ningali jalma teh babari mere duitna teh nyahan pedah teuing sabaraha kan anu jelas marere we loba nu mere. Kosim curat ret ka kenca ka katuhu. Rag mobil teh harita eureun. Nandakeun lampu merah oge harita anu memang huru. Kosim ai tercengkat manehna nekat we kajinting di tempat nu anyar. Kosim lempang ke tengah jalan nu saterusna mapai-mapai mobil bari keprok. Katingali tina mobil harita nu mungkakeun janela saeutik. Duit harita 2.000 lung dialungkeun ka Kosim cokot ku Kosim teh. Marah mai we Kosim teh. Nu saterusna kana tempat motor. Kosim dibere 2.000 perak. Nu saterusna kitu jeung kitu we Kosim didinya. Sadekulan Kosim menang duit meureun aya 8.000. Kosim marah mai hartina manehna boga keur dahar. Kajeuting teu lain dahar sangu. Aing menang duit ya. Duh aing hayang dahar. Eka nu tadi Kosim balik deui ka warteg nu tadi. Anu ngusir teh ya. Nu katingali eta warteg teh katingali sepi. Eueuh nu dalalahar. Kur aya duaan meureunan. Kitu oge awewe jeung lalaki duka salaki jeung pamajikan meureunan. Kosim harita asup deui ka warteg harita. Mang. Menang teu mang 8.000-eun. Cek Kosim harita. Meuli sangu jang?
cek boga warteg harita songong. Nya mang 8.000 menang tuh. Tukang warteg harita teu loba teu ngomong. Saterusna ngawadahan sangu. Duit kosim harita nu 8.000 nu receh hungkul teh. Nya 2.000-an jeung 1.000-an we duit receh. Harita disimpen dina meja di dinya. Yo Jang. Pake cai moal. Nya mang. Cai teh harita diwadahan. Kosim harita ngaleos we. Duit nu ngampar harita dicokotan ku tukang warteg. Nempokeun tukang warteg teh. Tapi teu boga perasaan teh hayang mere teh yang itu jeung ieuna. Duit anu cikeneh receh teh bari jeung bararaseuh. Da kerusum hujan teh ya. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Dibawa ku tukang dagang harita diasupkeun kana laci. Oke, kosim harita diuk dina sisi trotoar sila. Nu saterusna kosim dahar. Kakarage harita kosim rek ngahua. Kosim harita kaseredkeun kudu mawa dagangan. Atuh sanguna harita kaleled sama sekali. Kosim harita sanguna murudul kana trotoar. Molohok ke kosim teh nyarek teu wani da geus puguh jalma garede. Anu katoker ku sapatuna teuing nyahoeun ting teu teteh nu mawa barang teh. Kosim harita mulungan dahareun. Nu saterusna di dahar tinggertes daya kesikan. Tapi kosim harita teu loba omong dahar we kosim teh ngalimet nya ge loba kesikan. Sabab lamun teu di dahar mah kumanehna bakal lapar nakarana. Kosim anu geus tara mani tara si beungeut da bingung manehna kudu mani ka mana kudu si beungeut ka mana. Piraku teuing kudu dina solokan da mungeun kosim oge nya ge budak leutik ngarti ai kana solokan anu kotor mah. Kosim teh. Geus beres dahar awakna kosim jag-jagan tuluh. Atuh, kosim teh golepak we ngagolepak harita sirisi tortoar. Bari jeung awakna sapotong kapanasan, tenang we kosim masare. Geus teu mikirkeun sieun kadupak sieun katinihan kosim sare we di dinya. Kosim anu sare tibra harita nu ngageunggeureukkeun itu jeung ieuna da meureun ilaharna biasana katingali geus teu aneh lupak golepak teh jalma model kosim kitu. Kosim ngorejat hudang harita lantaran kayaan mani tiris. Pas ningali ka ditu ka dieu geus sepi sasaha beureunan geus aya kana tengah peuting sugan mah di sore tadi sare teh. Kosim ngadekul harita bari pupurungkutan lantaran tiris, berag hujan gede. Kosim lumpat harita ka sisi trotoar. Nyempod we. Dina sisi toko. Teu make itu, teu make ieu, kudu make kolor we kosim teh harita bajuna harita. Anu teh leungeunna diasupkeun kana kaos. Kosim harita murungkut sare geus seubeuh. Tu antukna kosim harita ngadekul we nepi ka datangna waktu subuh. Geus waktu subuh datang kosim harita lempang ninggalkeun eta tempat. Neangan diri jiki di parapatan tapi dah heueuh ai subuh kitu mah da moal aya mobil meureunna dina aya mobilna ge hoream meureunan kitu. Antukna kosim ngadekulan parapatan we harita lampu merah. Beuki lila beuki beurang panon poe nyaangan. Ngahaneutan alam dunya. Kosim pangheulana we nu ngamen dina waktu harita. Seperti biasa jurus keprok ku kosim. Neangan jang sarapan tangtuna. Isu keneh kosim geus menang duit we meureun aya 7.000 mah. Kosim seperti biasa neangan bala-bala nu pangmurahna. Harga 1.000 perak. Kosim isu keneh geus nyangheuy dituang bala-bala. Mang meuli bala-bala mang. Cek kosim harita. Sabari jijang. Cek nunggang bala-bala. Sabarahan mang? 2,5. 2,5 nah di itu mah 1.000-an mang. Di itu mah leutik mah di mah gede jang. Cek tukang bala-bala.
bari neuteub ka Kosim. Mana sare di mana Jang? Di ditu mang deket toko. Cek Kosim harita. Kosim harita anu meuli bala-bala dibere 3. Teu diterima duitna ku tukang bala-bala. Bawa Jang duitna bawa juk bawa. Iya mang duitna. Geus mang mere lah. Juk bawa juk. Pakai cabe moal. Moal mang. Juk bae. Bawa deui duitna bawa deui. Cek tukang bala-bala teh bageur eta mah. Kosim neuteub seukeut kana beungeut jika nu hayang nekel nelekeun kana beungeut tukang bala-bala nu bageur. Mang naon ya mang? Cek Kosim harita. Balik ka mana Jang? Buka mang. Cek Kosim harita bari ngingking ngaleos. Budak teh ditanya balik ka mana? Duka. Cek tukang bala-bala harita. Bangun anu watirna karana ka Kosim anu ngingkig we. Kosim neuteub seukeut ka hareup. Bari kadaharan bala-bala bari leumpang anu dibere 3 harita dina wadahna. Ngarakacak sabenerna mah teh Kosim lamun teh mah geus gede ngan pedah ai keur leutik keneh kitu mah heueuh boga kasedih mah aya Kosim oge ngan pedah can kawas nu gede we meureun ngahing-hing ceurik. Lamun inget ka kolot kakara ceurik si Kosim. Anggeus nepi harita leumpang ka Tegalega tujuanna teh ningan. Nepina teh da lain tujuan ngan nepina ka daerah Tegalega Kosim. Kosim harita asup ka Tegalega. Ningali parapatan mari loba jelema teh di parapatan teh nu ngararamen. Kosim teh daekeun di dinya mah da loba anu ngamena eraeun duka sieuneun Kosim teh heueuh. Da batur nu wawuh meureunna. Antukna Kosim harita diuk di jero Tegalega harita hanapeun tangkal. Rurat tereret kaditu kadieu asa tiis genah di Tegalega mah cenah cek Kosim teh. Mang betah di dieu mah aing di dieu kitu cicing saudara. Betah yeuh, tapi aing kudu neangan duit ka mananya duh. Tinggal siun rek ngamen siun. Jelmana loba tatoan. Cek Kosim harita sieuneun loba jalma-jalma beladinya teh memang loba tatoan. Jeung sajabana we. Kosim budak leutik anu can tangtu. Nanti anu can boga pangalaman naon. Nganalkeun keprok harita sieuneun teh daekeun ngamen di dinya. Kosim diuk harita ningalikeun jalma nu lalar liwat angkot anu ngararetem jeung sajabana pabaliut mobil harita anu eureuna eueuh sudana. Ma kenaon kuburan mah. Kosim yang milu kama. Ma. Kosim harita beringet ceklen Cipanon. Ingat ka indungna ceurik. Mantak sedih sebenarnya ningali Kosim kawas kitu mun teh mah di Bandungan. Di waktu ka waktu Kosim harita kahirupanana anu kacida mantak ngahlasna karahanan. Aya jalma anu ningali Kosim teh bageur karunya, aya jalma anu ningali Kosim teh jijik. Kalau loba mah memang jijik jelema. Hiji 2 dina 1000 teh jelema anu memang ngarasa iba tur bageur ka Kosim. Contoh ibarat tukang gorengan. Di waktu ka waktu kehidupan Kosim memang kawas kitu. Tapi Kosim henteu ngeluh. Da memang nya kaayana kawas kitu we Kosim teh. Lalakon hirup anu dijalankeun ku Kosim teh teuing bakal nepi ka mana akhirna. Ngan anu jelas ayeuna Kosim berjuang pikeun beuteung manehanana. Sapoe 2 poe. Saminggu 2 minggu, sabulan 2 bulan. Antukna Kosim teh geus aya kana 2 tahunna disaprak ditinggalkeun kudu jadi indungna ayeuna. Umur Kosim oge geus aya kana 8 tahunna ayeuna. Lumayan beuki hideng Kosim teh, beuki ngarti kahirupan ayeuna sanajan nyan can dewasa. Tapi kapaksa kudu dewasa we di jalanan
Kosim teh kudu berjuang pikeun hirup manehanana geus jarang inget kanu jadi indungna ingat mah inget tapi terang hing-hing ceurik we lamun teu kapaksa. Kosim 8 tahun ayeuna boga babaturan anu ngaranna eta babaturan teh Ade ngaranna. Ari Ade teh urang Cibaduyut cenah mah. Tetela Kosim teh ayeuna teh ayana di leuwih panjang. Di parapatan leuwih panjang. Jalma-jalma geus loba nu wawuheun ka Kosim sabab sok seuring ningali di parapatan. Budak ieu aya di dieu cenah. Kamari aya di ditu, ayeuna aya di dieu cenah. Lamparna keranan, kitu ceuk nu ngomong, komo bade supir angkot mah geus apaleun ka Kosim teh. Sabab sering ningali saban poe ngaliwat supir angkot mah geus tangtu we ka anu ngamen teh. Oh si anu tukang ngamen di anu, suka ngamen di anu teh geus apaleun deui di angkot. Kosim ayeuna nu geus pangalaman dina kahirupanana. Umur 8 tahun sok diajarkeun ke babaturanana anu rada gede kurang leuwih umur 12 tahun beureun eta mah budak SD da ting kelas genep ting kelas sabaraha teu pinter kana gitarna teh bawa sok gitar leutik sok diajarkeun bageur ka Kosim teh malah pernah diajak ka Cibaduyut ka imahna. Kosim pernah ngendong di imahna nu imahna teh leutik pantesan we anakna ngamen tak indung bapana nya kur gawe kitu we tapi nya kitu kahirupan mah geus biasa teu sirik anu beunghar anu miskin teh nu miskin mah nya miskin we sugan batur beunghar waduh anjir beunghar aya ngagebugan da memang hirup mah geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala meureunna. Para mitra kaum dangu sadaya. Kosim anu boga babaturan ngaran Ade urang Cibaduyut. Lantukna ayeuna Kosim ngamena geus tarang keprok deui. Sanajan can patilihe dina main gitar, tapi ayeuna mah main gitar we ngamena teh. Lumayan aya peningkatan ngamen teh. Kadang-kadang Kosim sok menang duit 20.000. 30.000 duaan jeung Ade. Ade nu kasebutkeun bageur jeung geus gede Ade mah kasebutkeun 12 tahun. Ade kadinya teh sok beurang kira-kira jam 1 kadinya teh balik sakola we Ade mah. Kaparapatan geus sore balik. Kosim masuk teruskeun we. Samalah gitar Ade ge sok ku Kosim, tah isuk sok papanggih deui ngan Ade teu nyahoun Kosim sok di mana da teu pernah ngomong Kosim. Ngan anu jelas mah Kosim teu boga tempat tinggal. Di mana we Kosim? Kadang di terminal. Sarena teh. Ah di mana we? Nu penting mah manehna bisa ngagoler. Teu kahujanan. Kitu we pikirna Kosim. Bekirila Kosim harita ngamena teu karasa umurna geus naek 10 tahun. Lalakon hirupna Kosim anu mantak pikasedihieun can meunang ka bagja. Umur 10 tahun kukulitikan Kosim kadang-kadang sok di terminal. Budak gemel anu ngaran Kosim teh bajuna kadang-kadang nu tara ganti. Mani kadang-kadang di terminal sok dibaekeun we. Da geus bolak-balik ningali Kosim aya di dinya. Geus ararapaleun deui model konektur model itu jeung ieu. Kosim dina hiji waktu manehna nu keur nagog di terminal harita. Umur 10 tahun Kosim geus sok ngarokok lantaran kehidupan di jalan teh ya meureun.
Palenyon udun rokok jeung kopi hideung. Sararea geus pada apal yen Kosim teh tukang ngamen. Supir-supir geus teu aneh deui lantaran Kosim sering ngamen diajak kuno gede kana mobil biasa we Kosim mah tukang keprok. Lantaran jeung nu gede jeung nu dewasa ngamen. Kosim ayeuna hirup di jalan teh bener. Teu boga imah sare di mana dugna. Ngan pedah ayeuna mah lumayan. Henteu di jalan parapatan teuing tapi ayeuna mah kadang-kadang sok dibawa kuno gede ditah ngamen. Kahirupan Kosim anu memang suram dina waktu harita. Pagawean Kosim anu memang saban poe nongkrong, saban poe begadang. Eueuh nu nyarek, eueuh nu ngabejaan. Nu kieu salah, nu kieu bener teh teu apal. Nyaho teh Kosim mah. Nya, sanyaho-nyaho dirina we. Oh, lamun maok teh ulah. Oh, lamun neueulan jelema teh ulah. Itu we. Eueuh nu ngabejaan. Kudu ka masjid, eueuh nu ngabejaan kudu bisa ngaji, eueuh nu ngabejaan kudu bisa salat. Anu antukna Kosim hirupna sigah galanangan kawas kitu we, hirup di jalanan. Puas ari beungeut mah da Kosim teh. Katingalina mah kaset. Sanajan bulading kawas kitu da ayeuna mah sering mandi di terminal Kosim teh. Cicing di terminal. Anu sok biasa megat cai di terminal ge tarana naon mun asup teh. Sup bulu bus si Kosim. Geus ararapa jeung wararawuh we, kadang-kadang sarena besok di dinya Kosim. Jadi geus teu aneh di urang terminal teh ka Kosim, geus dikenal Kosim teh. Lain dikenal ku gagahna eta jeung ieuna, dikenal ku tukang ngamena jeung budak terminal we dianggapna Kosim. Anu geus leuwih ti 3 taun Kosim teh aya di terminal. Di waktu ka waktu Kosim harita anu meuweuh. Dina hiji waktu Kosim harita diajak kuno gede. Sim. Mang. Kosim harita. Ulin yuk. Kamana, Mang? Kemana we yuk? Mung ing mah. Kamari ganjir mana diajak maok mung Si Kosim harita nyahun kana maok mah mung. Bae teh teka panggih sia teh. Tapi tak mung Mang maok mawing mah. Sia nyali. Ceuk eta anu ngajak tapi tara kapapanjangan. Eos we. Tapi sering diajak teh Kosim. Tapi tetep mungeun Kosim mah kana maok mah kana nyopet mungeun Kosim mah. Nya ge hirup di terminal Kosim mah. Kosim harita nyampeurkeun ka supir-supir nu keur ngariung. Kamana Sim? Yang kopi Mang euy. Cek Kosim harita bari nyengir. Tah kopi tah beakeun tah. Cek di terminal harita bari mikeun gelas cup anu tinggal setengah deui kopi hideung. Boga rokona teu? Henteu Mang. Mane mah kopi ngomenta tuh kieu mah. Kosim harita nyengir gek diuk harita dina trotoar terminal. Tingalikeun bus-bus anu jurusan Jakarta tangtuna leuwih panjang mah Jakarta, Bogor, Depok we nu karitu. Nu ka kulon we barisanna teh. Mang, wing hayang milu kana bus Mang euy. Ya milu we tuh. Cek supir harita. Eta bus eta ka mana Mang? Ka Bogor jang. Sim. Mana tuh orang mana sebenarnya? Kosim harita. Neuteub. Ing mamang teboga imah, teboga inung, teboga bapa dah. Nu bener mana teh? Cek supir harita nu besekal. Nya Mang sumpah wing mah. Wing mah hirup oge saya aya we dahar sapanggihna wing mah. Menang duit ngamen dahar, cuma teu ngamen menyet dahar Mang wing mah. Supir si reret harita arunyangeun ka Kosim. Ngaran-ngaran supir mah gara-gara duitna atuh balalager sebentar mah eta supir. Tapi ngan rupana we gareng teh tapi sebenarnya balalager da manehna boga keluarga
ngerasakeun kahirupan supir mah. Jang, Mang. geus we ngenaikan atuh. Mang monang gitu uing ngenaikan, Mang. Udah maneh mah gede atuh 10 tahun maneh teh kan. 11 tahun 12 tahun ya. Oh, 12 tahun, Mang. Gede maneh mah 12 tahun oge we bantuan ngenaikannya. Kalau mun ieu nyuluran. Bae asal dahar we atuh heula. Diajar kana mobil, ngenaikan gitu. Daek tuh kan mobil saha we beus milu we mun ka Bogor ka Jakarta ka mana pengalaman ongkoh. Oh bener. Ya, dimilu we kana mobil heula mobil saha we geus. Kosim dikitukeun atoh. Nya, Mang teh. Aya nya tuh ari maneh mah karunya aing mah. Empo maneh tadi kos kitu ning. Eta baju maneh teu ganti-ganti sameuli atuh. Kosim harita nyengir. Tuh, cokot tuh dina mobil tuh. Aya baju, kan bae urut oge kan can diseuseuh, pake we geus daek mamakena. Cek supir harita. Baju naon, Mang? Kameja tuh dina itu di mobil tuh. Harita Kosim harita lompat nu dituduhkeun kana mobil. Mobil jurusan Jakarta. Iya, Mang. Cek Kosim harita ngomongkeun. Nya eta. Wah dia. Bari sakalian tah mamakeun tasna tah dina dashboard tah. Oh aing aduh aya HP yang kaningan. Cek supir harita. Si Kosim harita nyokot tas anu memang dituduhkeun ku supir. Relat harita si Kosim bari kamejana disampaikeun dina tak-tak. Tah eta kameja eta pake ku maneh. Tah geus gede maneh mah 12 tahun ge maneh mah gede euy awakna teh. Montong kawewe sia. Teu, Mang ah. Para ka awewe wing mah. Cek si Kosim harita. Da baturan-baturan masuk ngararajakan teh urang uling nya ka ditu. Wah kitu biasa we boga menang ngamen teh beak. Gitu. Geus ayeuna mah maneh cicing di terminal. Dahar mah tong hariwang di terminal mah nu penting maneh daek rapekan, aya mobil bersihan, sasapu itu jeung jeuna mobil beusnya. Ku supir-supir ge di barere sia teh, ku konektor oge. Nya, Mang. Mang ah kitu we wing mah. Geus timiti ayeuna mah maneh cicing di terminal. Ayeuna mah maneh milu rek milu mah ka Jakarta. Ka ieu ka Bekasi. Arek, Mang. Sok. Engke tuh, ini sagedung deui. Coba maneh gogorowokanna seperti kenek biasa. Bekasi gitu jug. Ka mana we maneh milu bebas engke. Bisa milu rek ka Bogor, rek ka mana supir-supir warabuh kabeh. Kan hiji syarat mah kudu jujur sia teh. Nya, Mang. Sok ayeuna mah maneh jug tuh di itu tuh, turutan tuh batur tuh. Harita Kosim seuri Anjir, era Mang moalnya. diajar sia teh moal era moal geus sakali sok terus ayeuna mah mimiti sok. Ningali mobil tinggal heula mobil mana ieu nu rek dicaloan ku maneh. Gitu. Mobil ningali mobil Jakarta bisa macet teu? Teu, Mang. Astagfirullahaladzim. Teu sakola berarti manehnya. Teu, Mang. Kosim harita nu ngaku memang teu bisa maca, teu bisa nanaon. Kosim sia teh karunyana kerahanan aing ka maneh euy. Diajar maca atuh sia teh Kosim. Oh, sanu ngajarkeunana, Mang. Wah aing diajarkeun. Neseset teuing sia mah. Aduh, nasib si Kosim ya. Supir harita nyara lengir ningali Kosim anu memang beungeut mah kasep tapi teu bisa maca-maca acan. Sia teh kasep beungeut mah euy. Ngan teu bisa maca-maca acan mah sial sia. Aduh aing mah. Mani kira aku teuing zaman kimari buta huruf sia teh daek diajar atuh umpul leutik keneh da geus gede mah sia mah kaotakan maca ieu teh. Oing ge osok diajarkeun ku baturan, Mang, tapi hese. Da teu serius mun manehna. Kosim harita nyengir. Maca diajar macanya. Ku barudak di diwong ajarkeun tuh manting maneh teu bisa maca aing.
banyak naik turun ke temun kumaha maneh mun sek misalkan dipilih jadi naik turun ke ku aing bisa macal lieur atuh maneh duit mengerti apa mang duit mah nya aing macan tuh bisa sia teh aduh ampun aing mah makanya jadi naik turun mah kudu teli kudu apal sia teh nya mang terus aya nama diajar di terminal sasapu nyaloan naon we gawe-gawe pokoknya mendahar mah mah hese terminal mah nyamperkeun ka supir aya geus ieu mah kayak gede barere duit sia teh ayo bener mah digawena di ieu naon ngaranna teh jujur di terminal ulah nurutan ulah lain ulah karunya we aing mah dasar aing ge boga anak gede sarua mah saluhureun maneh mah anak aing SMA ceuk supir harita nu mararatahan marapatahan harita nu keur ngarariung teh siga naon pararenges tapi da balager di terminal teh supir dan beren boga kahirupan masing-masing we supir oge di imah